Dina hiji wanci. Isuk-isuk haneut moyan. Harita si Abah jeung si Kabayan geus sararingkil siap-siap. Pon kitu deui. Masyarakat di eta sabudeureun lemur teh geus kararompa. Atuh ku kituna wajar. Sabab di eta lembur masyarakatna teh geus janjian yen dina danget harita masyarakat dek ngayakeun kagiatan nyaeta moro puncak. Sabedogna ti sepuh tepi kanu anom barudak lalaki teh nu nyoren bedog nu mawa tumbak teh saeutik atuh nu narungtun anjing pamoroan. Ari si Kabayan harita teh mawa pesoraut oge tekakan eta sarung pusaka nu paragi manehna di harudum teh gancang wae dipake. Harita aya lalaki ngora tumanya ka si Kabayan, Kang Kabayan, ari akang eta nyanak pesoraut kanggo naon Kang? Ih, pan ieu teh keur engke nyisit kulit uncal kemod. Manawi teh kitu bade ngadamel wayang Kang Kabayan teh. Ih, ka mana wae maneh mah. Mana maneh mau bedog? Nyanak Kang. Ayo atuh. Urang miang, urang moro uncal. Bok temal si Kabayan. Bari padahal mah manehanana teh can apa kumaha bungkeuleuk jirimna eta uncal. Ngan ari si Kabayan. Harita mah api-api nyaho we. Supaya manehna teu kaciri teuing ku uleun. Deregdeg wae harita kabeh ararinit kaleuweung. Tukung si Lila sora anjing manting ciciren eta aya udag. Mulain kabeh maruru ke belah kidul kana pasir anu lungkawi. Sedengkeun si Kabayan pikir manehna daripada apluk-aplukan nu lompatan neangan dahareun anu can puguh beunang. Geus we cek manehanana teh mending keneh nu puguh nyaeta ngalajamu anu geus puguh aya leubeutna. Harita si Kabayan keur tetanggahan nempoan jamu kaluhur. Gorowo ti belah kidul. Udah oi, tewak oi. Eta kadinya oi. Ih, eda awas Kabayan repegatan oi. Awar-awar ti kajauhan cing garorowo. Ari si Kabayan, antang manehanana teh nempoan jamu barang gorobas. Harita aya nu ngagorobas tina hiji rungkun. Barang prok teh panggih jeung si Kabayan. Atuh lain reuwas nu dikieuna. Nempo hiji makhluk gede na sanapeun kuda. Ari babentukanana mah hampir sarua. Ngana anu matak pikasebereun si Kabayan. Eta wujudna makhluk teh nepi karangak gak kacida. Pikir si Kabayan. Wah, ieu mah meureun kuda juri. Si Kabayan harita naik kana tangkal jambu. Ngan rokaya. Eta samping sarung nu dipake ku manehanana teh ngararagokan. Atuh antuk. Si Kabayan naekna teu bisa kebat ka luhur. Samping sarungna oge. Atuh tangtu jadi moyonon ka handap. Ari eta uncal anu sakitu gedena. Ari tandukna ranggaek nyungcung ka luhur bari ngarangagga. Lumpat ka handapeun si Kabayan. Eta uncal teh maksudna mah lain edek deleka ka si Kabayan, lain dek ngaroga hala jeung sagala rupa. Tapi eta uncal teh lumpat lantaran sieun diudag ku anjing pamoroan.
Barang uncal lumpat ka hanapeun si Kabayan. Kajadian anu teu dipikahayang jeung teu diduga. Nyaeta sarung si Kabayan teh ngait kana tanduk uncal anu rangaga. Gurubu si Kabayan reuas nyangkana eta uncal teh dek ngahurubiru ka manehna. Barang si Kabayan nempo eta uncal teh abrug-abrugan, ambakanana kadenge jelas hos-hosan. Si Kabayan hatena beuki ratug jeung hariwang. Atuh leungeunna beuki pageuh nyekelan, sukuna beuki pageuh ngait. Sedengkeun uncal oge nu hayang kabur, harita tanagana beuki rosa, beuki maksakeun pikeun kabur. Ngan rokaya tanduk uncal nu sakitu ranggaekna. Tibatan lesot mah eta sarung si Kabayan teh kalah ka beuki meulit. Si Kabayan anu beuki dieu beuki hariwang. Tulung, tulung, tulung abah, tulung, aduh, aduh, mod, aduh, tulung euy, tulung. Si Kabayan gogorowokan menta tulung. Harita si Mod, si Abah katut nu lainna ngadenge sora si Kabayan. Teu lila gejo langsung nyampeurkeun. Barang nempo eta uncal sakitu gede. Eta uncal teh keur abrug-abrugan hanapeun tonggong si Kabayan nu keur ngagantung. Geuwat wae. Anu mawa tumak, anu mawa bedog teh nyasar kana awak eta uncal. Teu caturkeun lila di borona. Eta uncal teh geus ngajapapa ngajamparing buga. Sedengkeun si Kabayan geuwat-geuwat turun. Manehna bari ngeprukan eta tatu anu dina sukuna jeung dina leungeunna. Balas pabetot-betot ngadu tanaga jeung tadi uncal nu sakitu gede. Kabayan, ai eta teh nawak uncal teh di kumaha maneh meuni pisaan ku sorangan Harita teh masih kemot nanya ka si Kabayan. Babari atuh uncal mah euy. Uing mah boga jampena. Oh, aya jampena nya? Oh ya, kumaha eta teh Kabayan? Tadi teh uing teh nyanyi. Nyanyi kumaha? Wah, moal dibeja-beja. Pokona mah teu rahasia. Uing teh boga nyanyian alus. Da uncal teh ngadenge suara uing nyampurkeun euy. Barang nyampurkeun, uing dirungkup ku sarung. Tah, geus kitu mah buru-buru uing naik. Supaya eta uncal teh katahan, lain sieun kade uing mah. Uing mah lain sieun kade. Eta teh uing teh tadi strategi teh euy. Tembal si Kabayan. Paingan tadi teh tu ilaing teh Kabayan. Ngagulantung na tangkal jamu. Eta strategi. Kabayang ku ilaing. Lamun uing teh ngagulantung meureun uing digugusur. Bener euy. Mane mah disangka teh ku uleun aipek teh ceredih nya Kabayan. Saheula atuh Kabayan. Bari si Kabayan harita nginjeum bedog ka si Abah. Tuluy ngalaan pingping uncal belah kenca. Hareup jeung tukang dibawa ku si Kabayan. Sesa nama ku si Kabayan dipasrahkeun ka nu lain. Harita si Kabayan nu geus manggul pingping uncal. Ngajak ka si Abah balik bari hehewetan. Anu padahal mah si Kabayan teh teu kahaja ngaitkeun sarungna kana tanduk